selamat malam. Assalamualaikum. Minal aizin wal faizin, guys. Waalaikumsalam sayang. Waalaikumsalam. Minal aidin wal Minal faizin. faizin. Waalaikumsalam. Kuma. Jadi apa yang dibahas hari di episode pertama ini? Ada yang punya tema? Mungkin temanya selaku berdasarkan Orang pengalaman lah ya. Tentang Bandung. Urang mah greget ku pungli. Kenapa Bandung? Karena pungli. Pungli maksudnya pungli naon lah itu. Pungli teh parkir lain. Naon we? Ya Parkir. si inti nama parkir. Di? Sudah di Bandung. Maksudnya di lokasinya yang nu kumaha gitu. Coba pengalaman pungli lah coba. Siapa nih yang punya pengalaman pungli paling? Aya si Yuri. Yo nu di Bayun. Alfamart. Oh nu di Alfamart urang. Iya tiba-tiba aya nu ngajagaan gitu ormas. Menta parkir kok naon cek urang teh da urang 30 tahun hirup di dieu mah can pernah aya menta parkir di dieu urang teh. Di mana eta? Di mana deket Imam Maneh? Nya. Oh, heeh. Alfamart deket imah nya. Terus ini tuh nya. Indik we. Terus Kadinya anggar menta deui cuy apalkeun beungeut aing. Anjing. Bener sih aja. aya terus ayana aya keneh. Aya keneh. Tapi kadikeun mah cuek we tara mere urang ge. Itu nagih nahoream meureun. Udah beureun diapalkeun banget maneh. Bener aja. Si AA ieu euy cenah. Teu nya mun eta nya. Mun kita teh kudu kumaha nya urang ge bingung. Ya paling urang mah beberapa mun make jaket tertentu gitu tara ieun, tara wanian. Sarua make jaket ormas deui gitu. Kudu kitu atau kumaha carana Ami henteu gitu. Itu parkir. Tapi masalahnya keberatannya tuh di mana alam menurang mah ya misalnya kalau misalnya juru parkirnya walaupun itu ilegal tapi misalnya ketika datang orang teh diparkirkeun gitu atau dibantuan atau gimana orang mah nggak keberatannya justru dengan senang hati gitu nggak sih. Tapi ketika misalnya mau datang ke Alfamart ngan meuli cai 5.000 terus si tukang parkirna eueuh tiba-tiba keluar pas orang rekin gitu. Eta nu pikakeuleuan mah gitu. Ya 7.000 ya jadi 5.000 jadi 7.000 jadi plus 2.000 ya meuli blaso 10.000 ya meuli hiji jadi 12.000 ya rugina gitu sih orang mah Ya sebenarnya kan aya ieu na di Bandung teh ada perda nu ngatur. Jadi beberapa ruas jalan tertentu misalkan siga di area Gute tah di area Gute eta lamun atau nya Gute Saparua Jalan Riau itu parkir goceng mobil wajar emang perdana sakitu gitu. Nah ieu lamun misalkan di area-area pinggiran kota tah siga daerah daerah urang atau daerah ieu lah nu biasa urang meuli tongseng. Ya. Stasiun. Tah eta 3.000 4.000 ketan. si mobil teh Nya mobil 4.000 gitu, motor 2.000. Nah, masalahna ye usum liburan kieu loba nu ngagetok tarif parkir teh jadi 10.000. si motor jadi goceng 5.000. Ya motor goceng. orang kamari ge 10.000. di eta tah taman anu playground anyar tah hanapeun naon eta teh hanapeun Nama. tugu DU teh Tugu naon Jogja. lain anjir EU tugu naon ngaranna teh aduh poho anjir luhureun gas Eta. ibu Monumen Pancasila. monumen perjuangan Perjuangan. nah tugu aja Terus nya di dinya kan aya playground anyar sabenerna alus tah jang budak ide. Nah, gratis dirinya teh tapi nya parkirna goceng anu Ya Yang motor. lamun area dinya mah wajar soalnya itu area pusat kota Tengah perdana kotanya. 5.000.
Ya, tah. Motor Ye, 5.000 wajarnya. nyata ya orang teh muka aya ya bab 4 struktur dan besarnya tarif Anjing. retribusi pasal 9 Asik. ya. Anjing. Perda Kota Bandung nomor 9 tahun 2010 nya, 2010 ya. Bener anjing. 14 tahun lalu. Langsung guys. Nya teuing sih 2010 tapi manggihna ya. Kumaha Sabaraha cenah? Kayak lah masih 5.000 ya truk gandeng nya anjing truk kan. Are 5.000. Kendaraan bermotor bus truk sebesar 5.000 sekali parkir maksimal 2 jam, setiap 1 jam berikutnya ditambah 2.500. Kendaraan bermotor angkutan jenis box pick up 2.000 sekali parkir maksimal 2 jam, setiap 1 jam berikutnya ditambah sebesar 1.000. Nah, mun sedan di 1.000 kela cik urang tangan anu Teu eta nu lila yas. lila nya. Berarti sebenarnya tarifnya KB progresif atau kumaha teh? Kela 2024 berarti nya. Itu sebenarnya mah untuk area-area pusat kota si motor teh 3.000, mobil sedan atau minibus teh 5.000. Ya. Terus area pokoknya dibagi 3 area si Bandung teh, pusat kota, terus penyangga kota jeung satelit. naonnya pinggiran gitu lain satelit. Ya. Tah Pokoknya ieu Pak. lah na pikiran rakyat ya. Naon cenah? Mana ya? Kela coba iklan. Nah, ya nu kamari ke ramenya di Aljabar ya mana ya? Anjir bener eta. Dinas Daftar parkir. parkir resmi Masjid Aljabar Bandung. Untuk 1 jam per nih sumbernya pikiran rakyat ya guys. Jadi saya by data nih. Anjing. Ya, Mau bisa tidak dibantah, mengawang-awang saya. Jadi ini menurut pikiran dinukil asik dinukil. Dikutip merenya. Jadi dikutip dikutip. Heeh. Dikutip dari pikiranrakyat.com Kutip masih bahwa kutil. daftar daftar tarif parkir resmi Masjid Raya Aljabar Bandung. Kendaraan roda 2 motornya untuk 1 jam pertama berlaku kelipatan di jam-jam berikutnya maksimal tarif 12.000. Kendaraan roda 3, naon kendaraan roda 3 Bemo. Hino Beca. ya teh non. Naon eta teh? TPS nih Yeah. sampah gini. Iya. Oh, Mobil iya, mobil benar. mobil musuh Mr. Bean aja. Kendaraan roda 3 1 jam pertama berlaku kelipatan di jam-jam berikutnya maksimal tarif 10.000. Nah, iya mobil lumayan ya. Kendaraan roda 4 mobil untuk 1 jam pertama berlaku, tapi ieu teh 00 untuk 1 jam pertama maksudnya sabaraha ieu teh? Ya sejam pertama Berlaku sabaraha. kelipatan jam-jam. Jika parkir parkir perusahaan. Ini progresif Ya, berarti kan maksudnya kan Terus Oh ya nya berarti ieu maksimalna- maksimal tarif teh jadi maksimalna teh 20.000 si mobil teh maksimal nya, berarti saputing teh meureunna atau 24 saputing jam teh. merenya. Tuh, tah lamun kendaraan roda 4 jika bus ya rombongan tarif flatna 30.000 Nya. gitu. Tapi- Tapi da kumaha? Dinu hakikat teh parkir teh naon atuh? Eta teh urang cicing di dinya terus urang menang sewa gitu, aya tarif sewana atau parkir teh ngajagaan. Da teuing atuh dina pengertian urang mah parkir teh ngajagaan ami teu leungit urang mah kitu. Da hakna urang Ya. kuana teh nenden motor di dinya. Hak urang mah nenden erek indit. Tah aya tukang parkir ya nitip pangjagaankeun atau emang eta teh wilayah taneuh manehanana, taneuh ieu teh berbayar tah disewakeun jang Ya. motor sekian jam 2.000 gitu. Nah, tadi kan berbicara parkir nih di bab 1 ada di ketentuan umumnya pasal 1 nih. asik. ilmiah ya, Bang. Di Perda tentang nya menetapkan peraturan daerah tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkir. Tadi naon tempat kalanya ya di poin 14 nya. Tadi kan si Yoga ngomong parkir teh naon gitu kan. Nah, berarti ya teh
Poin 14 teh, tempat khusus parkir adalah penyediaan pelayanan di tempat parkir yang khusus disediakan, nya ngerti. dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh pemerintah baik pusat maupun provinsi, badan usaha milik negara, badan usaha daerah dan swasta. Nah, tempat parkir adalah ya poin 15-nya. Tempat parkir insidentil adalah halaman atau pelataran yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah yang diperuntukkan sebagai tempat parkir kendaraan. Poin 16. Tempat parkir adalah tepi jalan umum dan atau pada daerah milik jalan atau fasilitas khusus berupa gedung parkir atau pelataran parkir. Oke, ngerti Nah. ngerti. Berarti pinggir jalan teh teu meunang sabenerna mah parkir kecuali jadi mayar. Jadi mun Ya. aya nu neuneun mobil sisi jalan ya, sisi jalan meureun sisi jalan utama, kasupna parkir eta teh. Kecuali dino Bisa. pelang parkir atau nya tadi gitu dino tempat hiji tempat ku Pemda teh jang lapang parkir jang tempat parkir eta tempat parkir. Nah nu masalah nama kan Ya. anu tadi mau balikna ka Pungli nya teu bisa pungli mun kitu mah berarti kan da sarupaning di pinggir jalannya kudu parkir, kudu aya retribusina, kudu aya mayarna. Nih masalahnya kan tapi- masalahnya kan jadi masalah pabaliut di orang. Jika misalnya orang parkir pinggir jalan kan nggak semuanya tahu bahwa saya teh parkir atau kumaha sanu narikna ka mana mayarna. Misalnya mun jika di dia misalnya di Jerman kan aya nu apa tuh sih nu warna biru mun di dia mah ada nunjukin angka, jadi ketika orang parkir di pinggir jalan nggak akan dicek sama orang gitu, sama nggak ada petugas. Tapi orang itu ketika parkir misalnya orang parkir jam 4 mayar ke Orang teh- 30 ke sajaman gitu. ente mayar oke sih, aya memang nu teu kudu mayar, cuman orang nggak boleh lebih dari 2 jam misalnya parkir di Ya, teh gratis. Aya tanda nate warna biru, jadi nunjukeun jam, orang datang jam 4 ya, tah urang teh simpen weh waktuna jam 4. Lamun misalnya orang misalnya jam genep can datang deui, nah eta baru orang kena denda. Kita bayar sanksi gitu. Namun di orang kan nya bebas. We misal di pinggir jalan gitu kan. Da nu ngecek gitu kan. Teu ieu nu nyieun riweuh mah ieu si ormas-ormas ieu tah. Nya. Tah, tapi aya deui teh nya Da Jasa. mayoritas nu ngajagaana ormas sebenarnya parkir teh. Parkir resmi mah paling kemana? nu make oren-oren teh. Teu naon aya nu Sundawan Lain. ke paguyuban naon lah pokoknya mamawa Sunda Lain Sunda maksudnya gitu. anu resmi pemerintah mah anu sok aya geuning Di bisa aya sub, logo di subna Di sub anu Di juga nu make seragam rompi. Prabowo nya. Nah katakanlah misalnya dia ada jika Alfamart Indomart kan ada beberapa ya Alfamart Indomart nunggu bayar retribusi parkir langsung kan ke pemerintah, tapi masih tetap ada tukang parkir. Eta nu paling bete mah karena orangnya orang di Indo kan cukup minang misalnya ke Indomart Alfamart, orang jadinya teh haroream lamun aya lebih baik muter aing Ya. ka nu Indomart Ya. atau Alfamart nu jauh gitu Dengan daripada ka tukang parkir. dengan nu Masalahnya kosong. teu ridho, orang merena teh teu ridho gitu. Bener. Barengan anjir. Ya meskipun naon cenah 2000 tidak membuat mu miskin anggar unggal poe kali 500 jelema ka Alfamart. Iya, Beunghar. tidak membuatku miskin tapi membuat Anda kaya gitu. Bener. Tetangga orang di Ciamis aja. Tukang parkir mobilnya expander gehel coy itu anjing. Mari. Pas halal anjing. Si Sabing coy itu yuk mobilnya. Iya anjing expander bodas anyar anjing. Padahal tukang parkir di pasar anjing. Jadi Lain nu sarjana mah. geus ulah sarjana aing lah parkir gitu. Bener. Ini Tah, iya. Tadi kan ayana teh nya di poin 23 ya masih pasal tadinya ya. Ya, Perda Kota Bandung nomor 9 tahun 2010 ya di peraturan.bpk.go.id ya. Jasa umum adalah jasa yang disediakan poin 23 nya. Poin 23 nih. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Berarti jasa
parkir teh disediakan oleh pemerintah daerah ya. Nah, dinikmati pribadi. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial. Pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Nah, lihat nih. Pak, karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jadi, ya, bapak-bapak ormas itu adalah pihak swasta yang menyediakan lahan parkir. Ya, tapi kan itu lain lahan manahan anjir. Itu lahan swasta. Mata kan di euna teh ka ieuna kasih Alfamart atau Indomaret mun di dinya nya di si supermarket lah gitu. Ngalobi lah si para ormas teh ka mana kasih pemilik lahan atau ka ruko pun gitu ya, ruko nu pribadi. Ya. Sok parkiran ku urang. Dan teh aya kabagian si pemilik lagi walaupun leutik. Si Indomaret lagi aya di nu si pengelolaan eta teh nya kasupna swasta. Tapi dah swasta nu bener mah anu juga di mall-mall atau anu di si lapang-lapang parkir anu aya palangan Ya, anu aya ya, anggaplah bapak-bapak orms itu adalah sektor swasta. Coba lagi kan jika di awal tadi sih, maksudnya orang nggak akan keberatan kalau misalnya mereka ngebantu markirin, narik lah seenggaknya narik motor gitu. Ya mah kan orang datang cuek. Terus apalagi Alfamart Indomaret mah kan kelihatan itu ketinggali kan orang ketinggali si motor ge dah paling 5 menit gitu kan. Mun aya nu malingi bisa kaciri keneh gitu. Ya. Dan enggak fungsional atuh. Terus komo nu eta mah pemalakan cek urang mah. Nya eta kan cek mana jadinya pungli. Kita perhalus jadi pihak swasta gitu kan. Ya. Pihak ketiga. Pihak asing. Ketiga emang biasanya mah misalin ups. Pihak asing itu Yur jadi. Tapi misalnya orang misalkan bawa kita misalnya kalau nggak ya tempat parkir yang resmi atau misalnya di pusat kota mah udah jelas kan lah biasanya ada rambu-rambu naoge misalnya orang parkir. Tapi misalnya jika katakan pinggiran orang rek dahar sangu goreng gitu oke kan kadang aya pihak swasta yang tiba-tiba nongol terus nyokot gitu padahal kan ieu gerobakna teh hareupeun urang gitu aja 3 meter gitu terus manana minta parkir mun marane kumaha reaksina da urang sih nya rada sieun oge gitu mun teu mere teh kan urang mah bere we sadaekna urang lamun misalkan minta tambah mah anjing ribut heula sih aing pira parkir di sakedeung eta kan lamun urang meuli tongseng baheula mah minta 5.000 koeng bere we 3.000 teu protes di stasiun lain tongseng deket stasiun teu protes tapi teu protes nya sih selama tidak protes sih urang ge harita geuning mun dahar di mana geuning mere parkir mere 2.000 3.000 gitu terus enggak saindit gitu. Ya. Saayanana saku nu receh gitu. Baheula mah aya si Agung pas absen keyur mere 2.000 anjing ditagih deui. Poho cenah rarasaan di Tasik cenah si Agung. Di Tasik kan 2.000 udah mobil teh. Mun misalnya jika parkirnya teh nu rapih teh di mun ngalewati nih Kebon Jati rumah sakit Kebon Jati ya nah itu mah kan memang lahan disediakan itu mah tapi tukang parkir lagi ekstra urang merek misalnya mun parkir motor mere goceng ge urang ikhlas karena si helm teh dikeresekan ning kabeh ya dirinya 2.000 keneh padahal ada servisnya gitu. Rapih dijejerkeun mio hungkul gitu. Ya. OCD anjing ternyata boga penyakit OCD itu. Warna beureum hungkul gitu. Hungkul. Aya parkiran pas plat nomerna nu di awal hiji-hiji kabeh gitu. Nomor aja tapi kan nomor. Nu hiji-hiji hungkul. Ngurut udah hiji gitu hiji 2 anjir. OCD anjir niat pisan eta mah aya di sekolah aya beritana baheula jadi mun tiger hungkul amon hungkul warnana pikeun ka warnana ya boga penyakit OCD mah nya
Terus mereka psikiater aja tong parkiran. Dari batur aja. Justru parkir nggak meh boga biaya berobat ke Ah bener psikiater. sih. Kabedak ke tukang parkir mah. Ya. Nya. Tapi di sekolah cantang tuh mayar tuh. Ya, eta mah Atau? di sekolah mah. Di sekolah mah ku satpam. Ya contoh nyamun kita orang mah jadi jatuhnya masalah kan nggak mah resmi gitu lain pungli. Balik dari pungli mah ada kumaha tuh. Selain parkir teh naon atuh pungli? Anu karasa ku urang. Pak Oga. Nah, Pak Oga. Eta mah orangnya ngalaman sih. Pau gak mah tara mere urang. Paugah mahnya si ieu teh sayeuna we. Saayana receh gopenya gope 1000 yang 1000. Orang Pak Oga mah mun di wilayah-wilayah nu teu urang apal, teu tara unggal tara jalan jalur naik mobil urang gitu. Kan kadang emang sieun nya aduh sieun nabrak sieun naon. Karek mere mun jalur ieu mah tara jarang. Di kemarin aya di TikTok urang teh aya naon? Pak Oga penting-penting cicing tengah jalan teu make baju nu reflektor. Katabrak. Katabrak anjir. Karunya. Teuing mau ting teu. Teu cenah. Tapi mun Ya, Pak parkir Oga. mah kumaha tuh da euy. Baheula mah sih mun ngorak keneh mah mun budak keneh katanya sok diplongkeun we tara ieu mun diplongkeun teh. Jiga nu sieuneuh gitu. Namun kakolot urang nu kakolot nu bager paling teu bisa nolak anjing. Si tukang parkirna teh bager malah teu bisa nolak ya. Mun Ya. Ya. Mun- Ya, mun hayang contoh mah eta tah di baso tahu eta yur anjir eta kan bager ya tukang parkirna teh. Nanya cuaca aduh iya cenah. Ka mana di Elapan. Teu bisa nolak anjing. Anu di tahu di ieu mana? Ternate. Heeh. Oh, Baso ternyata. tahu eta. tah. Eta jadinya pungli tah jadi wah. Masa pungli yang baik dan pungli yang tidak baik sih dina teh aya dua kategori. Kumaha orang menyikapina? Kudu misalnya nya geus pungli mah pungli we gitu urang teu kudu mere kakabehanana gitu. Inti nama lamun sakirana maneh teh lain resmi ku dibere sabaraha ge teu kudu protes gitu. Kudu namanya. Ya. Benar. Tapi bisa oke sih by service gitu sih. Servis Iya. nu OCD dikeresekan. Terus nu Bener. tadi nu AA nu ramah gitu di ngelapan motor ya kan aya biaya servis lah itu mah nya saikhlasna saridona gitu. Kabogona dipangku gitu langsung naikin dari motor. Iya. Ditaik pang naikeun aja ku api. Servisna. Ya. Lah jog dibongkar mesinnya di servisnya kita ganti oli cenah. Kalau lewihan anjir. Tapi aya aja no gitu. Kan orang seringnya orang baheula pernah sering parkir teh di dinya tapi parkir orang nganterkeun heula si Arpi ka ditu terus orang balik deui kana Gojek. Nah, geus apaleun kan ka orang teh. Sok kitu, eta cenah rantena kudu diganti gitu cewek. Oh, nah eta mah tips lah sekedar tips ya. Can take off service ya Jangan zaman take ayeuna off mah. Langsung ya dari di abi ya nu ori cenah rantena sareng pasang nambah. Ya. Tuh aya pelek nganggur tuh bisi bade mah cenah. Nu rame kamari mah ieu eta masih nu tarif parkir eta teh nu digetok nu di Aljabar. Aljabar. Heeh. Cenah aya ibu-ibu sarombongan ka Aljabar cenah keur mudik rek salat Isya. Terus Anjing Isya mah da asa panjang waktuna da teu kudu. Kudu Saya teu kudu ngahajakeun ka Aljabar. Oke. panan meureun dieu nya jeung meureun kan hayang sabar teh geuning nya salatnya naon ngaranna teh wisata gitu. Ya apal meureun. Eta mah Islam komo. Islam. Sekalian nyumpang ka dinya eta meureun kitu teh we. Atau mun di imam mah teu khusyuk, meureun mun di masjid mah jadi khusyuk, bisa wae kan aya mah kitu. Bisa. Aku ku naon ku nempo lokasina ge akses lokasina ka dinya geus kukulutus ti heula meureun geus hoream. Tapi emang di timur eta mah Ngaliwat. cenah lumayan nu paling galak kan teu beres kan GBLA teh dengan permasalahan eta na teh teu beres. Nya Ayeuna nya Aljabar nya sarua nya sarua keneh.
maksudna teu beres naonna. Nertibkeun bapak-bapak swastana. Terus orang jadi wali kota genocide kabeh ku aing. Sok. Temakan Kesel anjir. di timur Tapi gede sebenarnya bage. Sabenerna eta teh urang ge ngobrolnya aya baturan urang nu ya bergangster-gangsteran istilah gitu. Eta teh sebenarnya secara langsung dipelihara teh satertib-tertibna teh kieu gitu. Kabayang eta lamun tidak digolongkan Heeh nya. ke kelompok ormas-ormas gitu. Eta bisa jadi leuwih chaos. Di Jakarta mah kan gitu kan per kelompok teh amun leungit saarea ge nyata nu bacok-bacokan teh gitu. Di urang mah encannya si parkir parebut lahan parkir antar tukang parkir, antar geng parkir. Pernah Bacok-bacokan. beberapa kali kejadian Ya, nanti eta ada beberapa insiden perebutan parkir ada itu. Nah, Aya sebenarnya mah obrolan-obrolan gitu juga di urang kayak ya kan di Gunung Batu aya tuh terowongan nih mereka Ya. Gunung Batu tisa jadi. Nah kan dulu cuman hiji si terowongan teu dua juga ayeuna teu dua arah. Jadi muatannya cuman buat sama mobil doang terus nah baheula lama jadi di daerah urang daerah Cibogo baheula di Cibogo terus daerah Cidama dan lain-lain di Gunung Batu. Nah si nu nyekel daerah dinya teh nya paobrol-obrol jadi nanti dijadwal si jadi paogah nanti didinya dan parkiran didinya emang lumayan. Nah ting Sabtu Minggu ting seminggu hungkul eta bebas urangnya bahasa baheula SD gitu SD lah SD SMP orang masih kena parkiran didinya maksudnya jadi paogah dan lumayan bener-bener lumayan gitu 2 jam 3 jam teh mun keur rame pisan komo naik ondangan gitu daerah Gunung Batu atau daerah Sarijadi nu ondangan wah anjir teh kantong calana teh pinuh ku koin anjir. Tapi nya eta mah saikelasna gitu karena kan orang ya karena dulu kan balik deui ka baheula mah ngan sa jalur gitu ngan cukup sa mobileun jadi memang kudu aya nu nahan si mobil teh mun teu keos pisan. Tapi mun misalnya geus sieun so, jadi itu aya nu asup, jadi aya nu asup, cicing di tengah-tengah aing kalalabur. Ya, eta. Antepkeun cenah sorangan. Lieur. Masa teh bisa diatur di tengah eureun arah asup nya geus kabur. Geus ah mencat. Cenah ngobrol di tengah anjir tarowongan. heula ieu waktuna sabaraha aya waktuan teh itu. Tik deui kedeung deui lah. Oh. Sok atuh jadi kumaha ieu teh? Jadi gimana solusi parkir di Bandung ini? Tong ka Parkir Bandung. atuh. Ai urang mah Bandung. urang mah kana teu ikhlas kitu nya didoakeun we sing jadi penyakit paling ge. Gelo aja. Bener aing mah. Ya kayak Ya. nya duit urang aing kana teu ikhlas sing jadi babala jadi bala jeung manehanana gitu. Bandung terlalu diromantisasi. Nya nya we tanya. Ya. Lamun orang sih lebih berharap eta kan lo aya loba mesin parkir nu teu jaralan oge sih. Jajang naon pajangan. Teu bisa di urang mah jigana masalahnya nya masyarakat Mangakar. teu siap. Ya, maksudna teh pernah seru cerita juga aya nu parkiran teh nya backingna ya itu lagi oknum-oknum lagi. Iya, komponen Jadi ya sulit masyarakat berkembang. kan beda komponen masyarakat terus jika di urang kan orang teh bisa berkendara tapi teu bisa berlalu lintas. Ya. Karena simna oge kan ya simna jika misalnya ayo simna kan yang walaupun sekarang uji sim misalnya lebih baik tapi tetap kan dengan cara yang lebih cepat bisa juga masih bisa gitu orang tidak menutup kemungkinan itunya da kejadian nepi ka ayeuna nu nembaknya masih aya keneh gitu dan nya orang teh bisa nu naik motor bahkan nu jempingan jaragoan nu naik mobil bisa ngedrift tapi teu bisa berlalu Senggol nih lintas. bos gitunya. Hobinya mahal bos. Tapi tidak bisa berlalu lintas sih misalnya di persimpangan misalnya pertiluan nu mana heula nu ti heula gitu nu ti arah kanan ti arah kiri atau mana gitu kan nah teu nyaho gitu. Ya. Untuk berlalu lintas wae mereka teh belum tahu terus nya komo ngikutin parkir eta gitu. Can elemen nu lain nih gitu elemen pihak swasta dan lain-lain
pihak ormas mungkin nya berasa memiliki hak juga atas lahan di situ atau daerah situ dan aing lah ya di dia anjir mana kudu mayar ke aing. Henteu eta nu naon pribuminya mah moal kitu. Lamun di Kudu daerah nama, urang nya. Kudu Di nama, daerah ya. urang. Ya, Lolobana teh eta nu pendatangna dan nu ormas nu ngajagaan di minimarket deket imah urang ge eta mah lain orang Jatayu anjir. Terus jika gawe Nah, kan jika misalnya pungli ke tina parkir unggul jika misalnya anu ngabangun ruko lah atau naon kan wah biasanya anu ternyata datang. ngeri ya tak. wah ripuh teh mah ripuh. Nu datang terus minta misalnya orang ya ada orang jelo orang dia gitu orang orang dia mah nya teu kabagian tapi mun gawe Dimulai masang kabel internet ya, dimulai ruko usaha komo ngabangun nu naon ngaranna teh institusinya pasti bersinggungan dengan ya mereka gitu. Jadi kumaha rek usaha ge kudu dijegal kudu kitu urang teh hirup teh rek kumaha rek maju UMKM enak karek ngabangun iya pedagang kan kecil. beberapa kali anu pernah viral nih anu ya ini mah dana ini aja cenah naon lah ngomongna teh dana dukungan atau naon ya intina mah nu di Jakarta gitu tuh di mana intina mah urang mah kudu kabagean gitu da urang orang dia gitu tapi ketika itu ya udah sok kalau mau kerja dulu gitu oh ya bisa ngangkut bata atau naon gitu tapi embungeun gitu ketika diberi gawean embung jadi aya gitu kan itu pungli oge gitu nu hese dileungitkeun ti bagian karena di urang mah kan masih entahlah siapa yang kuat dia yang berkuasa oge. Tah bener. Iya, jadi kita kembali aja mungkin ya ke zaman dulu kali ya. Kerajaan, Game of Thrones ya. Heeh, kerajaan. Mending balik ke kerajaan. Yang kuat berkuasa. Kalau yang lemah harus licik. Heeh bener. Kudu pinter leletak. Ya. Gitu. Kumaha Jadi kumaha ya? malam ini sakieu heula Gitu ya. sok lah. Ya. Jadi kumaha ya teh pungli teh jadi kumaha mun ya anu tukang parkir. Kali deui. Ya orang mah teh Tuh ikhlas kudu dibere. Si Yoga mah teh ikhlas kemana didoakeun ya gitu. didoakeun Cimburuk. goreng. Memasukkan aya kontribusi nama bae lah bere gitu. Ya urang geus itu. Lamun misalnya jika tadinya di lapan dirapihkeun teman helm ditutupan kresek dijaga bener-bener ya oke lah gitu. Bisa lah, Yes, tapi ya kalau yang tiba-tiba jog move ketik pas mundur prit, teta. Tapi tetap da inti nama maksudnya nya Pungli pungli juga mah sih. pungli we gitunya. Ya. Walaupun dengan ada pungli baik ada nya pungli baik kita mun urang mah nya masih ada toleransi lah nya karena dia juga Ya. jadinya lain maksudnya itu jadi pure pungli tapi dia mana lagi bantuan gitunya ke orang yang ngelapan misalnya orang teu boga lap atau naon gitu nya narik motor atau naon gitu nu rada berat misalnya enmek tapi mun anu pungli pure anu anjir nyaho datang we jelemana orang tadina eueuh eta memang ya urang si Yoga sih ngadumel. Ya begitu sih. Ya gitulah. Mun teu mah jika si Uri we ajak gelut. Tapi ngajak gelut mah itu udah perihal parkir masa buang waktu oke. Aya ya kamari terakhir di mana? Tapi Instagram eta gitu kan, kudu ieu non maksudnya meh kacontohan ku batur oge gitu tong dibere wae. Ya sih. Jadi Ya butuh sih bener. Ya masalahnya mun urang- misalnya orang ngelawan satu grup yang gede anjir. Urang jadi bulan-bulanan anjir. Mun Tapi ku ayeuna mah hiji dua manehna di kurang jadikeun tahun-tahunan. aya harian aya teu hari-harian. Jangan takut dijadiin bulan-bulanan. Kita bikin Boleh mereka inti jadi nama gitu tahun-tahunan. Inti nama berarti kudu wani weda urang mah benernya. Ya, karena benar Sip. harus berani gitu. Jadi tolonglah para yang berwenang nih ya untuk
Ya kan kalau misalnya parkir masuk ke pemerintah daerah dikelola dengan baik kan juga akan semakin baik jalanan ini begitu. Anu berwenang teh saha? Ya itulah. Geus bukan eta wer. Sok Pak Ustad tutup bala Pak Ustad.